Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan ngalajengkeun hanca mangga anu nyana kitab nu bade ningalna kitabna leresan ieu bade kisah tobatna seorang pelacur, jika tobat ka Allah ditarima tobatna sampai pala putrana diangkat ku Allah janten nabi-nabina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 204. Wahukia sarang dihikayatkeun naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah kana eta kabuktosan di Bani Israila diturunan Israel ti Bani Israel saha imro'atun hiji istri bagyun anu bangor nu lacut wakanat jeung kabuktian ieu istri patinatan eta anu tukang mitnah atanapi sok melet linnasi ka jalma-jalma bijamaliha ku kagelisanana ieu istri wakana jeung kabuktian naon babudariha lawang imahna ieu istri mabtuhan eta nu dibukakeun wahia bari ieu istri qaidatun eta nu diuk pidariha di imahna ieu istri ala sariri luhureun ranjang hida al babi lempengan malebahan lempengan lawang panto. Hadirin jamaah nu mulia, dihikayatkeun dicarioskeun di zaman baheula di Bani Israel aya seorang istri nu mana ya istri teh istri anu bangor, bisa disebatkeun ya istri teh seorang pelacur. Anjeunana pada melanana sok melet pamegat karena anjeunna ku kagelisanana eta istri. Dina hiji waktos eta istri teh pada melanana tiap waktos lain hiji waktos deui tiap waktos dina payuneun dina bumi na teh imahna ieu si awewe teh salapanto imahna selalu dibukakeun. Dina lempengan imahna manehna diuk lempengan kana lawang panto imah diuk dina luhureun ranjang dina ieu sarir. Dina ranjang melebahan lawang panto imah. Jadi setiap jalma anu naon atuh setiap jalma nu ngaliwat kana eta imah si istri nu pelacur tadi ningalieun ka eta istri. Pakuluman maka ari saban-saban jalma sakur jalma nadzoro nu ningali ieu jalma ilaiha ka eta istri ubtutina maka kapelet ieu si jalma bihaku ieu istri matak cek tadi setiap jalmi nu ngaliwatan eta imahna si istri ningali lawang panto ngemrai muka pasti ngareret panasaran ngalieu karena eta lawang panto imah begitu ngareret lawang panto imah melebahan lawang panto imah di jerona aya istri anu ngabaheuhai anu calik dina luhureun ranjangna. Setiap jami nu ngaliwat jeung ngareret nganingal ka eta istri pasti eta pameget sadayana kapelet pameget nu ningal eta ku kagelisanana ku kamolekanana eta istri. Hadirin jamaah sadayana tah pagawean eta istri teh kitu sareng kitu gitu ngan kacarioskeun
Panginten dina hiji waktos aya seorang jalmi ahli ibadah, katakan saeta teh seorang santri atawa seorang ustad ngaliwat ka eta imah. Begitu ngaliwat ka imah teu apaleun eta aya imah anu muka lawang pantona, ret direret. Begitu direret tembus dina lebah-melebahan lawang panto teh aya seorang istri nu pika naon, istri anu geulis anu molek nu pikaresepeun kapelet sakur jami anu ninggal. Takumaha santos kitu gancangna carios teraskeun patolaba. Teras weh neangan saha rojulun ieu hiji lalaki aya tia kana yen datang rojul ilaiha kaeta istri bi asyara dananiro kalawan 10 pirang-pirang dinar. Aw aksaro atawa leuwih loba. Hatta yu'dzina sahingga ngidinan lahu pikeun ieu si rajul bidukhuli dina asup alaiha ka ieu istri nu tadi. Jadi kacarioskeun aya seorang jalmi hiji pameget, ari pameget teh nu teu pernah nyeun midamel kadorakan maksiatan, mun ayeuna mah tiasa disebatkeun santri atanapi tiasa disebatkeun ustad. Ngan ieu santri eta ustad teh anu bujangan ahli ibadah. Anjeuna begitu ngaliwat ka eta bumi si istri kapelet, jadi kapengpeongan kahoyong mika cinta mika resep ka eta istri, ngan nguping kabar ku hoyong-hoyongna bogoh ka eta istri naroskeun kanu sanes. Syaratna bisa lebet ka eta bumi ka eta awewe nu bangor tadi teh syaratna teh kudu nyiapkeun kudu boga mahar atawa boga naon hargana eta istri teh sekitar 10 dinar. Tagancangna carita eta si lalaki teh karena saking naon geus kapelet geus kapangpeongan ku eta istri, saking bogohna ka eta istri, berusaha eta si lalaki hiji lalaki nu tadi teh neangan duit ka ditu ka dieu, ngumpulkeun duit supaya bisa naon, bisa ngumpulkeun duit bisa ditarima asup ka eta imah istri, saking geus bogohna sabab kapelet ku eta ya awewe tadi teh. Bahkan au aksaro neangan duit teh leuwih dileuwihan leuwih tina 100 dinar. Da hargana eta awewe teh 10 dinar. Dileuwihan tina 10 dinar. Santos kitu teraskeun pamarro terus weh ngaliwat ala babiha kana lawang pantona eta si awewe. Data yaumin dina hiji dinten saha abidun jalma ahli ibadah minal ubadi ti pirang-pirang hamba Allah. Jadi dina hiji dinten eta ai ngaliwat we hiji ustad atau hiji santri ngaliwat ka eta imahna eta awewe. Santos kitu begitu ngaliwat ka imah, cek tadi imah lawang imahna panto imahna sok dibukakeun lebah panto imah teh lempengan sareng panto imahna eta istri calik ngagoler ngabaheuhai dina eta luhur ranjang nu katingali ka jalan ti luar. Gancangna carios eta ahli ibadah tegasna hiji ustad ngaliwat ka eta istri, bumina eta istri pawakoa teras weh tumiba naon basoruhu paningalna ieu abid alaiha ka eta istri pidari aya di jero imah. Paptutinna terus weh kapitnah atau kapelet sanyana ieu si abid biha ku ieu istri. Wa ja'ala jeung ngajadikeun ieu abid yujahidu eta jihad atau perang ieu si perang dina hate ieu si abid nafsahu kana dirina abid. Wa yad'u sareng ngadua ieu abid Allah ka Gusti Allah ayanzula kana yen ayazula kana yen supaya ngaleungitkeun Allah dalika kana ieu fitnah an qalbihi tina hatena ya abid. Gancangna carios eta lalaki seorang hamba Allah, bisa dikatakan mun ayeuna mah ustad ngaliwat ka mana ka eta imah awewe begitu rete kapelet kapengpeongan bener-bener kapelet itu asana mean ningali istri nu geulisna model kitu molekna model kitu seksina model kitu kapelet. Akhirnya begitu kareret eta ku eta si ustad dan aku santri, akhirnya ieu si santri teh sabil dina hatena mujahadatun nafsi merangan
merangan hatena ngalawan naon nu katinggalna sabab eta nu katinggal teh anu larangan Allah sedengkeun dina nafsuna eta teh nu pikaresep ku nafsu sabab ustad oge jalma biasa. Akhirna mujahadatun nafsi eta seorang ustad teh merangan hawa nafsu merangan dirina dugikakeun ngadua ka Allah mudah-mudahan Allah ngaleungitkeun kana dirina tina kapitnah ku eta istri. Tapi tos kumaha tos ngadua kitu ge balik ka imah anger we kapengpeongan kabayang keneh ku kagelisan eta awewe eta si ustad teh si abid teh palam yaja maka teu eureun eta abid walam yamlik jeung henteu walam yaja jeung teu leungit eta kapeletna abid walam yamlik jeung teu bisa ngamilik ieu abid nafsahu kana dirina abid hatta ba'a sehingga ngajual ieu abid misatahu kana harta bagianana ieu abid wama jeung perkara kana nu aya ieu perkara lahu pikeun ieu abid wa jama'a jeung ngumpulkeun abid minadana niritina pirang-pirang dinar makana perkara yahtaju nu butuh ieu abid ilahi kana ieu emak. Kusabab tadi geus balik ngaliwat kana eta imah balik ka imah geus ngadua ka Allah hayang dileungitkeun ieu kapelet ku awewe teh kabayang wae teu leungit wae ieu teh kabayang wae eta ku kagelisan eta awewe cek eta abid teh seorang hamba Allah teh atanapi dikatakan seorang ustad ya Allah kumaha ieu teh teu leungit-leungit wae dina naon pikiranna teh kabayang eta kekagelisanana eta awewe geus ngadua teu leungit wae geus kitu anger we kabayang-bayang bae si eta lalaki kabayang wae ti eta awewe nu tadi teh padahal eta awewe teh awewe anu teu bener awewe tukang lacur awewe anu bangor tah sehingga ieu si lalaki teh geus eleh weh dina dirina geus teu bisa menguasai saking naon geus kapeleta bener-bener bogoh ka eta awewe sedengkeun geus apal hargana eta awewe teh sampai hargana 10 dinar. Akhirna eta lalaki kusabab geus kapelet bisa dikatakan cinta itu buta ari geus buta teh poho kana sagalana eta oge seorang abid sami santos ka margitos kapelet kapitnah kapelet ku eta awewe wa akhirna hatta ba'a akmisatahu sehingga eta si lalaki abid tadi teh ngajual hartana keur naon ngajual hartana keur ngajual keur boga harta keur meuli hargana eta awewe nu geulis teh anu kapelet eta lalaki teh wa makana lahu jeung naon bae kakurangan supaya nepi kana harga 10 dinar sagala dijual tah harta jeung naon bae oge ku eta lalaki teh ku eta abid tina ladang ngajual harta ngaladang jual aset naon dikumpul-kumpul ku eta lalaki ku eta abid teh wa jama'a minadananir mayah taju ilaih kumpul-kumpul kira-kira menang sabara dinar ye dikumpulkeun eta sakabe duit sakabe dinar dikumpulkeun sesuai anu dipikabutuh nu disyaratkeun menang naon kudu menangna eta duit sesuai anu hargana eta istri. Santos kitu lajengkeun pajaa teraswe datang ieu abid geus kumpul duit mah datang ieu abid ila dariha ka imahna eta istri pa amarot terus weh nitah ieu si istri nu tadi hu ka ieu abid bi ayu salima kana yen supaya masrahkeun ieu abid dalika kana ieu duit teh ila jarin laha ka pembantuna bogana ieu si awewe tadi wakil tegasna anu jadi wakil anha ti ieu awewe nu tadi teh wa wa'adat jeung ngajanjikeun eta istri awewe ka ieu abid waktan kana hiji waktu limajihi supaya datangna ieu abid
Pajaa terus datang ya abid ilaiha kaya istri kaya awewe bangor tadi awe pelacur tadi pidalikal waktu di inna itu waktu waqad tajayanat jeung nyata entos dangdan geus bersolek ya istri nu bangor tadi binafsia kana dirina ya istri wajalasat sarang diuk ya si istri ala sari luhureun ranjang atau kasur pi baitiha nu aya di imahna ya istri. Hadirin jamaah sadayana, tadi lalaki anu naon, lalaki anu ahli ibadah geus kapelet, geus kapengpeongan mah ngumpulkeun harta bandana, dijual harta bandana, nu penting nepi kana syarat leuwih tina 10 dinar. Datang weh pede ayeuna mah itu teu bisa leungit wae kabayang-bayang wae dina wajahna eta awewe, datang we eta si lalaki ahli ibadah tadi teh ka imahna eta awewe anu bangor teh. Datang begitu datang terus weh diparentah ku eta awewe teh wayahna syaratna anjeun hayang memiliki kuring cek eta awewe teh kudu disiapkeun duit sabaraha 10 dinar. Ngan wayahna eta duit nu 10 dinar teh bikin ka pembantuna mun cek bahasa ieu mah ka sekrina sekretaris pribadina kudu dipasrahkeun. Setelah dipasrahkeun ka pembantuna atanapi ka wakilna eta istri nu bangor tadi teh terus weh nyieun perjanjian ke dikasih jadwal pasti waktu bakal aya pertemuan wayahna eta si lalaki nu geus masrahkeun duit tadi ke datang dina hiji waktu anu geus ditangtukeun ku eta awewe bangor teh. Hadirin jamaah sadayana, gancangna carita eta duit anu meunang ngajual tina harta meunang ngumpul-ngumpul tina 10 dinar teh dipasrahkeun we ka sekprina atawa ka wakilna eta awewe. Santos kitu sesuai perjanjian ke titah datang eta lalaki teh dina waktu anu tos ditangtukeun ku eta awewe anu bangor teh awewe bangor teh. Oke lah santos kesepakatan gitu gancangna carita hadirin jamaah sadayana. Pak santos gitu datang waktu anu tos dijanjikeun, datang waktu nu geus dijanjikeun jeung tempat kudu datang nu dijanjikeun, akhirna eta silalaki teh pajaa ilaiha pidalikal waqti, datang weh eta lalaki anu tadi ahli ibadah teh dina eta waktu anu sesuai tos dijanjikeun. Kumaha awewe nu bangor teh awewe anu lacut tu tukang pelacur teh tah kumargi geus dibere duit teh 10 dinar bahkan leuwih. Akhirna eta awewe tadi teh dangdos sateker kebek, dangdos bersolek manehna sakumaha sagelis-gelisna eta awewe dangdan kangge rek nyugemakeun naon, rek nyugemakeun nyambut ka eta lalaki nu pernah naon, pernah mere duit geus ngalunasan duitna, lain ngadepean deui tapi geus ngalunasan. Tah kumargi gitu ya dangdos eta awewe teh di bumi nu tos disiapkeun nyaeta wajalasat ala sariri diuk ku eta awewe teh di hiji imah nu geus dijanjikeun nyaeta dina luhur ranjang atanapi luhur kasur. Gancangna carios hadirin sadaya pada hola lebet weh alaiha ka eta istri saha al abidu ya ahli ibadah teh jami ahli ibadah hasup weh ka imah naon, ka imah awewe nu geus dijanjikeun. Begitu asup ka imah wajalasa diuk eta lalaki maha sartana eta awewe nu bangor tadi ala sariri luhureun ranjang atanapi luhureun kasur ngareneng bareng didinya. Ketika ngareneng gitu udah sesuai nu geus dijanjikeun teh da geus dilunasan hargana. Akhirna nuju calik kitu dina luhur naon, luhur kasur duaan teu aya sasaha. Palamma madda yadahu ilaiha, ketika ieu si lalaki ngalogodorkeun leungeunna atau ngalongkongkeun leungeungna, ieu si lalaki ilaiha maksudna mah rek nyepengan kana awakna eta awewe harita keneh margi ieu lalaki teh teu pernah nyieun doraka, teu pernah nyieun maksiat ka Allah, tadaroka ketika rek ngarongkongkeun leungeunna eta si lalaki tadi tadaroka nyusulan
hu ka ieu si lalaki sa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kalawan rahmatna Allah wa bi barakati ibadatihi jeung ku barokah ibadahna ieu lalaki wa taubatihi jeung taubatna ieu lalaki al mutaqaddimati nu ti heula. Ketika si lalaki tadi geus ngarongkongkeun padahal di jero imah di jero pila eta teh geus eueuh sasaha geus dikunci moal aya nu apaleun sasaha gitunya. Didinya si awewe na oge geus pasrah da geus dibayar geus lunas padahal duit menang ladang naon dijual. Tak ketika si lalaki begitu rek naon rek ngantelkeun leungeunna kana awakna eta si awewe tidinya Allah nusuk Allah maparina naon taufik jeung hidayah maparinan petunjuk eta ka lalaki ahli ibadah kusabab ieu lalaki teh ahli ibadah teh karena rahmatna Allah eta si lalaki nu tadi rek naon rek noe rek nyagap si awewe bangor tadi teh karena kabarokahan rajin ibadahna ieu lalaki jeung pernah tobatna ieu lalaki ka Allah akhirna kumaha fawaqa'a fi qalbihi maka tumiba fi qalbihi dina hatena eta lalaki naon annallaha saanyana Gusti Allah yaro eta ningalikeun Allahu ka ieu lalaki fi hadhil halati dina ieu tingkah wa qad habato jeung nyata geus ngahapus Allah amalahu kana amalna ieu lalaki kulahu tegasna sakabehna amal. Jadi ketika eta lalaki rek ngarongkong gitu teh ku Allah dipaparinan hidayah kolebat teh dina hatena lalaki teh langsung kumaha ngolebatna kolebat eta petunjuk ti Allah lamun anjeunna nyieun doraka nyieun kadorakaan maka sakabeh amal ibadah kaalusan ieu lalaki bakal beak bakal dipupus ku Gusti Allah. Eta dina manahna saha manahna lalaki teh saking naon sieun weh ku ancaman ti Gusti Allah. Eta padahal keur di tengah-tengah naon di tengah-tengah paduduaan di eta jero kamar jeung awewe nu dipikahayangna. Akhirna pawaqa'at tumiba naon al haibatu sieun fi qalbihi dina hatena ieu lalaki. Sieun ku naon sieun ku adab Allah, sieun ku siksaan Allah, sieun ku ancaman Allah sampai sieun beak sakabeh ngarasa isin ditinggal ditetep usaha ku Gusti Allah. Jadi atuh tetulus naonna tetulus bujang-bujang nyium bujang-bujang naon nyaga bujang-bujang sampai jinahna eta si lalaki teh tetulus sabab sieun ku saha sieun dina hatena sieun ku Gusti Allah warta'adat sareng ngadegdeg ngageter naon paro pirang-pirang awakna ieu si lalaki tadi wa taghayyara sareng berubah naon launuhu rupana ieu lalaki gitu ngageter ngadegdeg saking sieun ku Gusti Allah manehna sakabeh anggota tubuhna naon ngadegdeg gitu bari ieu wajahna oge jadi beureum saking naon saking ngarasa isin ku Allah sieun ku ancaman Allah sieun ku adab Gusti Allah. Eta awewe nu geus pasrah nu geus dibayar teh awewe bangor kumaha ningali lalaki kitu panadzoro terus weh ningal saha almaratu awewe nu bangor tadi ilahi ka eta lalaki paroat terus weh ningal ieu awewe ilahi ka ieu lalaki mutaghayyirul launi barina anu robah rupana ningal kitu ngarasa heran eta awewe ngarasa kaget eta awewe ningal naon ditinggal wajahna eta lalaki ku eta awewe na kunaon ieu wajahna keun burahay beureum barobah wajahna aya naon ieu teh pok weh naros eta awewe nanya cek eta awewe nu bangor tadi anu geus pasrah geus masrahkeun dirina siap pasrah ka eta lalaki pakolat terus weh ngomong eta istri awewe tadi lahu ka ieu lalaki ahli ibadah tadi cek eta awewe teh ma alladzi asobaka ma eta naon alladzi ari anu asoba nu ngeunakeun ieu maka ka anjeun nu ngeunakeun ieu ladzi ka anjeun mun cek urang mah aya naon ieu teh anjeun jadi kieu aya naon ieu teh cek eta awewe kumaha jawab eta lalaki qala ngajawab ieu lalaki tadi inni akhafullah inni saanyana kuring akhafu eta sieun kuring Allah ka Gusti Allah
cek eta lalaki teh kuring teh sieun ku Allah teu wani rek nyieun doraka, teu wani nyieun maksiat, teu wani nyieun naon ngalanggar larangan Gusti Allah. Saantos kitu cek eta lalaki paadzini maka kudu ngidinan anjeun li ka kuring pil khuruji dina kaluar ti ieu kamar, kaluar ti imah. Tah kuring teh sieun ku Allah wayahna we ijinan kuring kaluar ti ieu kamar, kaluar ti ieu imah ijinan bae. Kumaha cek eta awewe? Jawab awewe nu bangor, pakolat terus weh ngomong eta awewe nu bangor tadi, wai haka inna kasiron layatamannuna alladzi wajadatahu. Duh cilaka, senah cilaka anjeun mah sainnyana loba pisan jalma anu ngarep-ngarep kana ieu teh anjeun geus manggihan kana ieu perkara kesempatan ieu teh loba pisan jalma nu hayang nu ngarep-ngarep mode kesempatan ieu teh anjeun mah geus naon geus tos dina waktuna tapi kunaon anjeun make teu tulus make hayang balik deui. Kumaha jawab eta lalaki cek eta awewe tadi teh ieu kesempatan pisan loba pisan jama-jama lalaki nu ngarep-ngarep model kieu teh. Fa ayyu syai'in hadzal ladzi anta fihi. Maka ari naon bae perkara hada nu ieu alladzi anu anta ari anjeun pihi eta dina ieu ladzi. Nah kunaon atuh naon bae perkara sedengkeun ieu teh kesempatan keur anjeun. Anjeun mah geus ngalaksanakeun naon, geus dilunasan duitna sagalana. Kumaha jawab eta lalaki abid ahli ibadah, katakanlah ayeuna mah ustad. Pakola terus we ngajawab ieu abid, laha ka eta istri ka awewe nu tadi teh, inni akhafullah, jawab eta lalaki, inni sanyana kuring akhafu eta sieun kuring Allah ka Gusti Allah. Kuring teh sieun ku Gusti Allah, cek awe tadi ya kumaha atuh duit kan geus dilunasan ku anjeun lain 10 dinar deui leuwih ti 10 dinar. Kumaha jawab eta lalaki, wa innal mala jeung sanyana harta alladzi anu dafa itu nu geus masrahkeun kuring ku kana ieu harta, huwa ari harta laki eta milik anjeun, laka eta pikeun anjeun halalun eta halal. Cek bahasa urang mah keun bae eta harta nu geus dibikeun ka anjeun nu sekian puluh dinar nu geus dipasrahkeun ka anjeun mangga eta mah milik anjeun ti kuring geus halal keur anjeun. Ngan wayahna paadzini li fil khuruji, cek eta lalaki paadzini kudu ngidinan anjeun li ka kuring fil khuruji dina kaluar ti ieu kamar, kaluar ti ieu imah kuring rek balik ngarasa naon izin ku Allah, sieun ku Gusti Allah. Saantos kitu pakolat terus weh ngomong eta awewe lahu ka eta lalaki abid tadi, alam ta'mal hadal amalakot, alam ta'mal naha teu migawe anjeun, alam ta'mal naha teu migawe anjeun hadal amala kana ieu amalkot sama sakali. Muncak bahasa urang mah naha make dipasrahkeun kabeh kapan anjeun mah teu migawe nanaon cenah. Bujang-bujang numpakan kuring muncak bahasa ayeuna mah bujang-bujang nyium Noel oge paantal kulit teh henteu pernah. Kumaha cek eta lalaki keun bae justru eta kuring karna sieun ku Allah mangga masrahkeun ieu harta banda mah duit nu geus dibikeun mah halal milik anjeun, sabab kuring naon teu wani nyieun ngalakukeun doraka, teu wani nyieun ngalakukeun kamaksiatan. Cek eta lalaki teh karena sieun ku Gusti Allah. Bener anjeun moal ngalakukeun naon suga nyium mungkul nyabak kungkul, kola jawab deui lalaki, la moal kuring moal ngalakukeun naon, moal ngalakukeun naon mangga silahkan duit mah. Kumaha jawab eta awewe beuki panasaran eta awewe anu bangor tadi teh, pakolat terus weh nyarita eta awewe lahu ka eta lalaki, min aina anta, min aina eta ti mana anta ari anjeun, wama jeung eta saha ismuka ari ngaran anjeun. Panasaran awewe eta teh kakara manggihan jalma anu model kitu, duit geus dilunasan tapi teu wani noel-noel acan. Geus atuh kuring rek nanya anjeun teh na urang mana, ti mana anjeun, alamat di mana, ngaran anjeun teh saha. Itu
Akhirna cek eta lalaki ngajawab Pak akhbaro terus we ngabejakeun ieu lalaki haka eta awewe annahu kana sanya ieu lalaki teh min qaryati kada eta teh lemur anu wasmuhu jeung ari ngaranna lalaki kada eta anu bejakeun weh ku eta lalaki dijawab yen kuring teh alamat kuring teh ti lemur anu alamat kuring di anu RT anu RW anu desa anu kecamatan anu tah ngaran kuring anu dibejakeun ku eta lalaki. Nah, ngan tetap anjeun kudu ngijinan ka kuring. Itu ngijinan ka kuring kaluar ti ieu kamar, kaluar ti ieu imah, kaluar akhirna kulantaran geus ngabejakeun ngaran jeung naon alamatna, akhirna paadanat ngidinan we ieu awewe lahu ka ieu lalaki fil khuruji dina kaluar ti imah eta awewe min ingdiha sandingeunana ieu awewe di sagigireuna ieu awewe ditinggalkeun we ditinggalkeun begitu saja. Wahwa begitu ngaleos eta lalaki awewe namah cicing dina kasur wahwa bari lalaki kaluar ti kamar wahwa bari lalaki teh yad'u eta gegeruan ieu lalaki bil wail kana kacilakan mencek urang mah bari ngurut duh cilaka 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 kuring aya dina bebendu Allah wasabur duh karuksakan cilaka aya karuksakan kuring ngarasa naon ngarasa menyesal padahal teu ngalakukeun naon karek papanggih wungkul di eta kamar ditinggal ku eta awewe teh lalaki kaluar ti imah eta awewe teh wayabki nyeung ceurikan ceurik ieu lalaki nyeung ceurikan ala nafsihi kana dirina ieu lalaki nyeung ceurikan naon nyeung ceurikan kalakuan manehna hampir terjerumus kana ngalakukeun dosa. Tah santos ngaleos weh teu katingali ieu lalaki ngarasa heran eta awewe semakin heran akhirna pawaqa'atu miba naon al haibatu sieun ajri sieun fi qalbil mar'ati dina hatena ieu awewe nu bangor tadi sieun kusaha sieun ku Allah ajri akhirna dina hatena sieun bibarakati dalikal abidi ku barokahna ku kabarokahanana eta lalaki tadi ahli ibadah teh jadi ngarasa sieun pakolat terus we ngagerentes ngomong ieu si awewe ngagerentes pinapsi hadina dirina awewe ngagerentes dina hatena kumaha ngomongna cek eta awewe teh inna hada sanatun wa inna rabbahul ladzi huwa yakhafu minhu huwa rabbi wa khaufi minhu yang bagi ayakunna asyadda fatabat ilallah wa aglaqat babaha anin nas cek eta awewe teh inna hada awaludan bin sanyana ieu lalaki nu tadi teh awaludan bin mimiti rek nyieun dosa gitunya mimiti rek nyieun dosa sarwa fihi hadar rajul mimiti rekana nyeun tumimban oge bari teu tulus nyeun naonna nyeun dosana ieu lalaki teh sedeng waqada hola alaihi minal haupi cacakan rek sakali-kalina rek nyeun dosa bari teu tulus nyeun dosana cek eta awewe eta geus asup kana eta hate kana hatena lalaki naon sieun madakhola sieun asup kana hatena sieun ku Gusti Allah cacakan nyeun dosa karek sabaraha kali karek sakali-kalina mimiti rek nyeun dosa eta geus sieunna ku Gusti Allah eta lalaki grentes dina hate awewe sedengkeun wa inni qad adnabtu mundu kada wa kada sedengkeun kuring ngalakukeun doraka lain sakali dua kali geus teu kaitung dorakana kuring dosana kuring sepanjang ieu masa kuring dosa kurang leuwih berbuat dosa nyeun perjinahan teh hampir sataun cek eta awewe wakada sanatan hampir sataun cenah nyeun naonna nyeun dorakana eta lalaki mah karek sakali bari teu tulus sakalina sieun ku Gusti Allah sedengkeun cek eta awewe wa inna rabbahu sanyana pangerana ieu lalaki alladzi anu huaril ladzi yakhofu eta sieun min huti iladi sedengkeun pangerana ieu lalaki tadi jeung pangeran lalaki tadi pangerana teh sarua kan Gusti Allah wa rabbi pangerana lalaki tadi teh sarua pangeran kuring lalaki tadi nu sieun ku Gusti Allah karek nyieun kalakuan sakali geus sieun
sieun ku saha ku pangeran sedengkeun pangeran eta lalaki jeung pangeran kuring sarua saha Gusti Allah wa khaufi minhu sedengkeun ari sieunna kuring sarua kuduna sieun oge kudu sieun ku saha sami ku pangeran nyaeta sieun sarua ku Gusti Allah sarua jeung pangeranna eta lalaki. Takulantaran kitu nah atuh eta lalaki manukakeun karek nyendak ngalakukeun dosa sakali ge kok sieun ku Gusti Allah sieun ku Robna piraku kuring ngalakukeun dosa sababaraha kali sarua kan pangeranna akhirna gerentas dina hate awewe yang bagi peryogi naon ayyakuna yen kabuktian ya khauf mikasieun asadda eta kudu leuwih banget justru kudu nama kuring sieuna kudu leuwih mika banget kudu leuwih sieuna tibatan lalaki tadi sabab kuring mah leuwih dosana leuwih loba remen pisan nyeun ngalakukeun dosana cek grentesna eta awe tah ku sababiah kabarokahan tina naon lalaki ahli ibadah tadi santos kitu kumaha hadirin jamaah sadayana santos kitu akhirna eta istri teh patabat terus we tobat ieu istri ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala akhirna tobat ya istri ka Gusti Allah wa aglaqat nulakan ya istri ngunci istri babaha kana lawang imahna istri anin nasi ti jalma-jalma santos tidinya santos penak jeung lalaki tadi terus we anjeunna tobat ka Gusti Allah lawang imah panto imahna nu biasana sok dibukakeun ditutupan dikunci teu dibuka-buka teu narima sasaha deui bae ti saprak harita mah teu narima sasaha bae sasaha wae teh anu ditarima ku eta awewe tobat ka saha ka Gusti Allah wala bisat jeung make pakaian ieu si awewe tadi siaban kana pakaian kholqotan anu butut tati saprak harita mah tobat ka Allah make baju ge henteu make baju nu alus make baju nu butut wa aqbalat sareng madep ieu istri nu tadi alallahi ka Gusti Allah karena tobat teh teras we anjeunna tobat ka Gusti Allah pakanat akhirna pakanat sareng kabuktian ieu si istri pi ibadatiha dina ibadahna ieu istri mah kana perkara anu ngersakeun sa Allah Gusti Allah ibadah we ieu si istri tobat teu liren-liren ti saprak kajadian tadi ku lalaki ahli ibadah teh teu tulus dijinahan itu manehna teu tulus terjadi perjinahan akhirna tobat manehna ka Gusti Allah teu liren-liren tiap siang wengi ibadah tobat ibadah ka Gusti Allah santos lami kitu pakola terus weh ngomong eta awewe tadi pinapsiha awewe nu geus tobat tadi ngomong pinapsiha dina awakna dina dirina ieu awewe ngomong dina hatena inni law intahaitu ila dalikar rajul ini sanyana kuring grentes dina hatena lau intahaitu lamun teamah datang kuring ila dalika rajuli ka eta lalaki pala allahu mudah-mudahan we ieu lalaki teh yatajawajani daek ngawin ieu lalaki ni ka kuring jadi grentes dina hatena teh eta we ngarap-ngarap da apal alamat mah inget keneh apa ngaran lembuna rek disusul we ku kuring sugan we begitu panggih manehna daek ngawin ka kuring cek eta awewe pa akunu ingdahu ngarah naon mudah-mudahan kuring dikawin ku eta awewe kabuktian kuring ingdahu ari geus dikawin mah kuring atuh aya sandingeun manehna wat utalimu sareng bakal belajar kuring minhu teh eta lalaki amrodini kana urusan agama kuring sahanteuna geus jadi salaki kuring mah meureunan kuring oge dibimbing ku manehna di naon bakal dibimbing dibere pelajaran dibere ilmu agama supaya kuring dituntun kana jalan anu bener grentes hatena eta awewe setelah eta awewe tadi tobat ka Gusti Allah jeung ngarep-ngarep dina hatena wa yakunu jeung kabuktian ieu lalaki teh aunan eta nulungan li ka kuring ala ibadatillah ka ibadah ka Allah sang mudah-mudahan we kuring geus dikawin ku eta lalaki mah eta lalaki teh bisa nulungan ka kuring supaya ibadah ka Gusti Allah ibadah anu bener santos kitu kulantaran geus aya grentes hate niat weh rencana rek nyusul ka mana nyusul alamat eta lalaki nu teu tuluh jinah teh dengan harapan ngarep-ngarep supaya eta lalaki daek ngawin ka eta awewe sabab ayeuna awewe geus tobat
Gancangna carios hadirin sadaya patajahajat terus persiapan ieu istri wahamalat sarang mawa ieu istri minal amwali tina pirang-pirang harta wal hudami jeung pelayan makana perkara saat nu karep ieu istri. Gancangna carita siap-siap we ieu si istri sagala dibawa pakaian angwan rek naon harta banda duit sagala dibawa sadayana rek nyamperkeun rek neangan alamat ilalaki nu baheula lalaki nu teu tulus nyeun jinah karena naon karena ahli ibadah ku sababiah eta lalaki ieu awewe jadi naon jadi tobat ka Gusti Allah. Santos kitu kumaha gancangna carita berangkat teh eta si awewe teh sareng pembantu-pembantuna pelayan-pelayana otomatis pelayana geus sarua geus tobat. Ini teh kahiji tempat anu dituju nyaeta alamat ka lalaki nu tadi teh ya. Santos kitu gancangna carita pantahat nepi weh ieu awewe tadi ilatil kal qaryati ka itu lemur nu diteangan teh lemur nu diteangan lemur alamat lalaki teh nu tadi teh wasa alat geus nepi ka lemur mah nanyakeun eta awewe anhu ti ieu lalaki nanyakeun katakan weh geus ieu teh lemur anu nanyakeun manawi aya ngaran anu ditanyakeun wa ukhbiro sarang diberitakeun saha al abidu jalma ahli ibadah teh anu ti payun teu tulus rek jinah sareng eta awewe kaberitakeun anamroata kaberitakeun ya ahli ibadah tadi teh kana sanyana istri kodamat eta geus datang ieu istri tas ala nanyakeun ieu istri anhu ti ieu abid takulantaran nanyakeun eta awewe nanyakeun imahna di mana alamatna di mana geus kapanggih ditunjukkeun weh ku ahli lemur eta kapanggih weh imahna eta lalaki kapanggih ku eta awewe terus we eta awewe teh nanyakeun eta ahli ibadah tadi teh geus kapanggih kitu nanyakeun weh eta awewe teh naha ieu bumina Kang Anu naha bumina Pak Anu gitu santos gitu pakhoroja keluar sahal abidu yahal ibadah keluar timahna ilaiha nyamperkeun ka eta awewe ngan begitu nyamperkeun teh pan teu kenal sabab awewena dicadar. Nah santos kitu ningali weh eta awewe teh si lalaki nu tadi nu diteangan ku manehna geus nyamperkeun kaluar ti imah katingali ku eta awewe palamma roat maka samangsa ningali huka eta lalaki saal mar'atu awewe tadi kasapat maka mukakeun ieu awewe an wajhiha tina wajahna ieu awewe likaya aripa supaya kenaleun ieu si lalaki haka eta awewe begitu geus nyamperkeun dibukakeun weh cadarna eta cadar awewe teh ku awewe dibukakeun ngarah naon tujuan supaya apaleun kenaleun ka eta awewe. Kumaha ta begitu dibuka cadar palamma roa maka samangsa ningal ieu si lalaki haka eta awewe aropa maka apal we haka eta awewe saambiduna ibadah tadi teh begitu dibuka cadar het apal we eta awewe teh awe naon inget awewe zaman naon zaman baheula teh anu rek dijinahan ku manehna teh anu geus dibayar watad kuru jeung inget ieu lalaki alladzi kana anu kana kabuktian bainahu antara dirina ieu lalaki wa bainaha jeung antara eta awewe begitu dibukakeun cadarna apal we eta awewe nu pernah rek manehna ieu ibadah rek hampir terjerumus midamel kamaksiatan kadorakaan antara dirina jeung eta awewe teu aya nu apaleun di dinya kulantaran ieu lalaki ahli ibadah teh teu pernah nyieun doraka sakali-kali acan begitu dibuka ningali wajahna apal akhirna pasoha ngajerit eta lalaki teh ngajerit malatan langit ngoceak malatan jagat ngajerit obat ka Gusti Allah soihatan kalawan ngajerit sanyana sehingga pakhrojat ku ngajeritna harita ku isina ku Allah ngarasa ajrih ku Allah pakhrojat akhirna keluar weh naon ruhna ieu lalaki begitu ngena sabab rumah sanya doraka pada tetuluh nyendorakana sampai hos harita keneh mah maot kumaha tah hadirin sadaya eta lalaki santos maot saking sieuna ku saha sieuna ku Gusti
Allah nyieun teu wani nyieun doraka. Santos kitu pabakiat maka tetap saal mar'atu ieu awewe nu tadi teh khojinatan barina anu prihatin geus kitu mah prihatin begitu naon pangih jeung kuring kalakah maot eta lalaki beuki bingung eta awewe teh na kumaha nu dituju-tuju jauh-jauh geus pangih jeung lalaki kalakah maot tadina mah harepan da manehna geus tobat harepan sugan we daekeun kersaeun ngawin. Waqalat jeung ngomong wahia awewe teh inni kharajtu li ajlihi wa qad mata cek eta awewe teh inni sanyana kuring kharajtu kaluar kuring ti lemur kuring datang li ka ieu lemur neangan ieu lalaki teh li ajlihi karena arah-arahna lalaki ngarah naon kuring hayang dibingbing dina ibadah mun bisa mah kuring teh dikawin ku anjeunna tapi begitu panggih wa qad mata nyata geus maot begitu panggih teh. Santos kitu narnyakeun wa ieu si awewe teh pahallahu ahlun min aqrabaihi naha aya lahu eta pikeun ieu lalaki nu tadi ahlun ari keluarga min aqrabaihi ti pirang-pirang kerabatna lalaki yahtaju nu mikabutuh ieu ahlun ieu keluarga ila meratin ka hiji awewe santos eta terus nanyakeun cek eta awewe cing manawa sareng manawi aya keluarga na teu ieu teh keluarga lalaki ieu nu maot teh manawa jeung manawi bisi aya lalaki keluargana rek lanceukna rek adina rek dulurna bae teu nanaon bisi aya nu butuh ka istri butuh janten istri abdi siap ditikahna cek eta istri teh da ieu ku kabageuran ahli ibadahna ieu lalaki tangtos keluarga gana oge pasti keluarga anu saroleh keluarga ahli ibadah harapan kitu cek eta awewe terus we pakolu nyararita ngajawab ieu jalma-jalma ngajawab aya nu ngawaler ka eta awewe inna lahu sanyana eta tetep pikeun ieu lalaki akhon ari aya dulur solihan anu soleh salarasna mah neng cek eta masyarakat ieu ustad teh ieu jalmi teh nu maot teh gaduh wargina pamegat gaduh wargi bari sami soleh wargina oge ngan walakinnahu tatapina ieu wargina nu soleh teh musirun eta miskin teu boga nanaon teu boga harta banda laisa teu aya lahu pikeun ieu solih pikeun ieu akhon solih naon malun harta teu boga nanaon kumaha tah saeta istri nguping laporan ti ieu masyarakat didinya pakolat terus weh nyarios ieu si awewe ngomong la ba'sa cek eta awewe teh la ba'sa teu nanaon pa inna li minal mali maka sanyana eta tetep pikeun kuring minal mali ari aya harta tina harta keun bae urusan harta mah aya kuring da aya harta banda mah aya harta mah nu penting asal aya lalaki na dulurna nu soleh nu kersa nikah ka kuring keun urusan harta mah kuring boga cek eta awewe mapihi ginaun mari perkara pidina ieu perkara teh ginaun ari beunghar mun cek basa urang mah keun weh masalah urusan harta mah urusan kuring cek eta awewe gancangna carita pajaa terus weh daratang weh sahuhu dulur-dulurna eta lalaki nu maot tadi abid dia daratang weh datang menakan eta istri tos kitu patajau wajah teras weh nikah weh ieu akhon solihan dulur lalaki nu tadi teh nu soleh dulur abid teh nu soleh teh nikah we biha ka eta istri saantos nikah karena ieu padahal ieu si istri teh tadina seorang istri nu bangor istri pelacur karena bener-bener tobat ka Gusti Allah nikah sareng suami anu soleh pawalada bainahuma sab'atun ngalahirkeun weh antara ieu putra awewe nu tadi jeung lalaki nu soleh ngalahirkeun keluar lahir naon sab'atun 7 minan nabiyina ti para nabi jadi aya turunan-turunan ti awewe eta turunan jarantena nabi kulluhum ari sakabehna ieu nu 7 tadi teh 7 putra soru eta jaradi ieu nu 7 putra teh
jaradi anbiyaan kana jaradi para nabi pi Bani Israil di zaman Bani Israil bibarkati taubati ku barokahna taubat. Taku sababiah barokahna tobat eta awewe eta istri, padahal tadina istri seorang pelacur, seorang istri nu bangor, karena bener-bener tobat ka Gusti Allah nikah we ka suami anu soleh, akhirna gaduh turunan anu saroleh, bahkan turunan 7 tadi jaradi nabi di zaman di Bani Israil eta. Hadirin sadayana, janten kanggo urang sadaya bilih urang gaduh wargi gaduh teman sahabae, bahkan sahabae anu ngarumaoskeun urang jadi jalma anu loba dosa, jalma lamokot ku dosa, tetep asal urang bener-bener tobat ka Gusti Allah Ta'ala, lautan hampura Allah leuwih naon leuwih ageng. Asa bener-bener tobat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, keun nu geus kaliwat mah da moal kaliwat, nu geus kaliwat mah moal kabalikan deui nu penting ti semet ayeuna. Anu geus kaliwat tinggalkeun pada melan dosa, urang bener-bener taubatan nasuha, tobat nu bener-bener kembali kana jalan Allah, asa bener-bener urang tobatna yakin Allah bakal ngahampura kana dosa urang. Sakumaha bae loba dosana buktosna ieu seorang naon, seorang istri anu seorang pelacur bener-bener tobat ka Allah, tos tobat mah akhirna anjeunna gaduh turunan anu soleh, bahkan turunan jantenna nabi sampai 7 turunan sadayana oge janten nabi. Nu penting tobat urang tina tos ngalakukeun tobat liren perbuatan dosana kembali kana jalan Allah. Hadirin sadaya anu kusim kuring dihormati, mudah-mudahan ieu kisah nu neme sing aya hikmahna, aya fadilahna, khususna kangge sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan sakali deui manfaatna. Urang tutup sasarengan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.